Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penak nih kalau lagi sarang kurang duaan buhun biasa dina season ngadongeng. ya khusus gitu Ya, ya. benar. Program ngadongeng ya teh nya urang ngaguar teh ya kan. Ngaguar Carita-carita dongeng-dongeng Sunda gitu. Nu baheula. Kan dari di urang Sunda mah kan pabalata atuh maestro ini. Maestro loba anu utamananya anu urang itu anu dekat sepurang. Almarhum Kang Ibing. Oh bener. Allah bener Kang Ibing. Terus aya di Kang Petik Patuloma Kang. Eta budak mana teh? Kuna Tika. Si Pika. Si baheula di Jakarta Iya, barang-barangnya alhamdulillah itu. Napangun. Bukuna di sebelah Sebelah mentor. di koleksi alhamdulillah. begitu Leres. kamari sahabat Ayahnya iya alhamdulillah kan kumaha nya Kang aya kangen aya rindu kan urang geus ku jaman era mah kan bea ku punten-punten gitu nya sanes dula bea ku media sundel bordak era mah kan TikTok kan geus poho anu ngahibur urang baheula mah gitu nya ada kerjaan penting kok kan da ukur ngadengin cerita kolot da bener tapi suka bunga teh kitu ti radio teh gini kan eta suka bunga gitu kumaha abah sa wakepo loba bisa lah kok pernah membuka maestro non dongeng sunatnya dongeng di sunat apa Asep pansok apa Asep kan benar kurang paling resep ieu deui euy cerita Kang Ibing teh ada biasa serius gitu ya lebih ka ayeuna gitu inget terus anu nanda tangan proklamasi teh gitu kan si dongeng itu kayak apa masih kanaon bajur yakin poho deui lah bae musuh-musuh poho bae tah tapi orang ngeutkeun ya jadi menatap indahnya Sunyok ke depan udah habis deh sakit kudu jadi kiri si macok udah orai nah it's cerita lagi ayah hiji budak sekolah karena si Udin si Udin sekolah kelas 3 SD lah orang namanya kelas 3 SD nah di sekolah eta kerja pelajaran session tanya jawab pelajaran sejarah wah ditanya guru anak-anak coba siapa yang tahu yang menandatangani teks proklamasi kemerdekaan kabeh acungan tangan saya bu abdi biasa sudah hari ya teman hari atuh iwat si Udin itu bisa atau ngacung sih ta henteu kalau ajarin itu berapa disampeurkeun ku guruna teh sidah Udin nah ari maneh teh apa sanu datangna proklamasi teks proklamasi cerita geus kalau kamu gitu kalau kamu gede nepi ka akhirna si Udin kita balik Udin daripada cerit juga balik ke si Udin balik cerit datang ka imah laporan ke bapana cek bapana Udin mana kunaon datang ke sekolah jual cerit balik ke sekolah jual cerit aya naon aya nu deugel aya ngabuli preman sok waduh preman ieu jadi luhur waduh Kemarin sebenarnya nggak waduk, betul itu. Amaknya bapaknya. Si Udin ngomong, nyapa, tapi tadi ditanya, guru, tadi itu, dah abis itu masak. Nah, saya yang sabar kan guruna, disampur ke tadi bapaknya si Udin. Kasakola ke guruna bagian jam akhir, jam 12 beres. Sampur ke guruna. Masalah gede. Masalah gede pisan, misalkan di kolok atau dari deui mana. Datang sampurkeun ka guruna ibu punten budak abdi nah jeung ceurik datang ke sekolah ada tuh nah bodoh kumaha teu bapak ibu nanya naon ka budak abdi ku abdi teh ditanya kieu bapak sieun kan guruna ge ku abdi teh ditaros kieu saha anu uninga anu nandatangani teks proklamasi nanya ka Udin si Udin ka ceurik ditanya kitu lungkul eta bapana langsung ngagantawang nyekal si Udin
lamun maneh bener apal sanu tangan eta teh proklamasi ngomong teh ayeuna kasaan ulah kaseureun teh oke kata Padahal itu kenyaksian ukur cerita bisa ngobrol apa cing anak si goblok segantep itu eta dari nu masih urang pangijing bulan terngiang-ngiang mun pangijing bodak sekolah gitu Engeng sih sorangan udah. Ingat Kamu bela sih jeung bapana sarua. Tapi dah gitu sarua. Udah kurang ge kamari. Naon? Di sekolah. Di sekolah Pak Uday TK. Nah, si Patar datang ke sekolah. Cek guruna teh. Anak-anak, siapa yang mau masuk surga? Acungkan tangannya, ngaracung kabeh. Motivasi. Motivasi iwal si Patar. Ngahuleng ditanya. Nah, itu benar. Ditanya ku gurunya teh, Patar, kenapa kamu gak acungkan tangan? Kamu gak mau masuk surga? Ngajawab si Patar dengan lugunya. Emang bu mau berangkat sekarang? Nah, Marokan aman, ini kamu. Segera terjawab, Patar, kalau kesukaan itu nanti anak kiamat. Nanti udah merawat, ada hari kiamat nanti ke surga. Oh bu, berarti waktu kiamat kita libur ya bu. Benar cerdas deh si Patar bener. Kumaha bapak anak lu? Cerita gitu nya bagi urang mah nya menggelitik lah. Kayak pika serius gitu. Mana aya teh anu carita anu masih terngiang-ngiang di mana. Nu kare lucu Anu berbicara almarhum gitu. Kang Ibing gitu. Kang Ibing mah kan Persib banget. Hanya walaupun ayeuna nya hampura gitu nya Persib seolah-olah teboga lapak yang main gitu nya bersama pandemi da. Kumaha atuh pun tentang gubernur atau bupati Pak keun lah kebijakan. Nah, teu atuh cing barijak we, kebijakan ge teh atuh. Kurang atuh sira tuh kudu diburuan urang sok Persib mun bisa mah geus liburan abi kalan sok warani ka dieu sok lah kagoa itu baheula sedikit nya kalau jom Persib bae jeung kurupan gitu ning laju mempal lain wawu beneran aya tetangana aja enggak jadi aya sudah jadi pemain bolanya bener lalu urang kampung ke stadion anyar-anyar pas begitu der itu main ini udah main dia aja sibuk aja udah jauh juga jauh berdua keliru baturan baturan aing si ada baturan SD ya cagur dia di ulang dia aja terus cager kan kerawokan aduh jadi reporter rasakan yang wae apa lu kaca pembesar gede tanggogeun tabungkeun tampeukeun eta mah teh ngarewas ya kayak balik barengnya eta teh kabayang tampeukeun ya ngarewas ya kayak balik barengnya sabaruna ngadokeun tah kapuluan kaca pembesar itu jauh kan ada eta jadi gede pisan bener-bener kesini terus aya deui anu atau ke serius aya di kabeh di serius tapi anu terngiang-ngiang gitu nya aya sabari jadi urang mana apa non pahlawan Indonesia proklamasi pahlawan di urang nya di antara eta teh pahlawan ya sudah tuh ngedongeng heula ada ya non Jenderal Sudirman Soekarno terus biasa we ande ngabubuk Korea ini kehidupan generasi sian masuk orang nagih terus kan lo mau non di Palangkoro
Jangan paling jeung ngaran jalan. Ngaran jalan. Ka eta aku ngaran jalan eta urang mun di ka Bandung sok aya anu ceuri. Jalan-jalannya. Ieu carita anu eta teh dengan urang kampung teh. Kumaha. Jalan ke Jakarta euy. Kana bus dasar urang kampung kan teu apal heuh. Ini teh kana bus. Kakara jang siga mana kamari geuningan ka Jakarta. Piraku mana teh ka supir keur jalan teu tah eureun. Hayang ngomong beulah teh pada rest area. Kan jauh sekali. Ketinggalan siapa? Kayak supir ketinggalan. Kita aya botol. Botol di dieu ka urang. Nah, berarti nu diinum ku urang. Hah, komor maneh? Harna diinum. Ngeunah anjing. Sudah dicebut kieu. Mun nyaho kitu ke urang. Jadi ka kota gitu. Carita teh. Ini ka kota kana bos Kopaja kah urang nya ka Kopaja. Setiap ngaran jalan ngaran pahlawan unggul gini nya di kota Geger pahlawan itu warna gunung ka beneran aya nu eureun Soekarno Hatta eureun keluar jelema turun ini terus Pangeran Diponegoro eureun eta jelema eta jo ai di dieu mah jadi lamun rek eureun teh di tempat hujan teh kudu nyebutkeun ngaran-ngaran pahlawan. Berkesimpulan gitu. Karena kata apa teh di mana urang ngomong atuh bau lisung da gitu kan. Keluar di gologan teh geuning kuda keluar di gologan teh. Mija. Latah mija. Keren. Di Ponorogo. Wah, berkesimpulan. Berarti lamun urang rek eureun kudu nyebutkeun ngaran pahlawan. Ingat si eta teh. Di kampung nage aya pahlawan euy. Wah, eta nya hareup langsung gerobok. Apa mikanta? Waduh. Saha teh pahlawan. Teureun keneh, teureun. Kurang hari. Apa mikanta? Masih kene. Katilu kali. Apa mikanta? Arah. Samperkeun eta nya supir ku eta. Di kita dikenyang. Di Jepang. Ari maneh teh apal pahlawan sia teh. Aing da tadi geus ngomong pahlawan, apa mikanta eureun? Nah teh eureun. Balik tanyakeun, Bapak, ada apa mikanta? Pahlawan eta teh sia teh sarua pahlawan di umur aing. Siapa lu ngaran pahlawan? Capek disebut. Bukan tuh jadi cangkir. Udah masalah aneh ku budak zaman ayeuna gitu. Teu hayang gitu ngagura deui nya dan nu serius. Da kumaha teh beunang geus beda di zaman meureunna. Tapi kan urang ngakeun deui. Ulah kagiridig heuh tah urang ngakeun. Nya ulah kagiridig atuh. Tergiridig jangan sampai budaya kita tergiridig kan budaya. Waduh, bahasana. Itu bikin kapabeli gitu Bapak. Ya. Belum sang Bapak ngobrol teh. Gitu deh. Da loba cerita mah bisa. Aya deui maneh nu inget geuningan carita naon da? Aya tong teh. Hiji deui ka carita teh. Aduh aing pohon deui saking lobana da urang lihat saking lobana. Saing ieu geunah euy kieu euy. Itu ngaranna teh naon euy? Nah, itu strawberry strawberry smoothie. Strawberry smoothie. Kita udah gina euy. Aduh. Oh, mah ya, ingat teh didinya? Ingat. Naon nya, Cok? Di waktu gitu nya, itu di lembur kan biasa sok ngariung, kita bari ngadongeng, bari gitaran. Oh, pemuda baheula mah nya di pos ngariung. Kamu sabot ke kan sok hotel kan nya biasa di pemuda mah ngaliwat awewe geulis. Hiji waktu ngaliwat awewe jeung tentara. Tukang tentara, tentara, tukang. Saya tukang gitar, tukang bass, tukang polisi, dan tukang tentara sarua. Eta dari mana tukang dagang sarua. Kita beungeut tukang teuing. Kumaha. Begitu ngaliwat. Tadi jeung pagene-gene gitu jeung awewe. Itu baru ka hotel punya ada. Ya biasa sebenarnya biasa tuh gitu.
Wit. Itu benernya memang wit gitu. Bener deh. Biasa ngadain awet gitu. Wit. Di luar bener. Bagus sih dia dapat dari gitu kan. Tentara anak bari benak camping ke barudak. Wah itu siapa yang barusan wit. Tentara ngomong tuh. Terus gimana? Aku sowak beneran barudak teh. Terambe. Kayak gitu lah. Kamera di mana? Ayam barudak keur ngarobrol loba biasa kok. Atau yang topel. Terus datang we tentara, neng awewe. Wit. Datang balik deh tentara siapa yang tadi wit. Anjas. Maksudnya mah hewan dengan Itu apa gitu. Oh, maru kanan. Siapa kamu hewan? Padahal awewe dah. Ini anjing sumpah. Ingat kenung gitu mana? Lu kurang mah lu kan sudah inget yang beli rame mah kieu. Mas rokok. Apal mana cerita aki-aki teh gitu kan? Aduh aki-aki sok naik kana tangkal gitu kan. Si abah naon ya teh gini si abah naon ngaranna teh? Bah Hikmat teman. Gede cerita mah. Baik mah bener. Si bah naon gitu nya. Bajai gitu nya. Bajai bener gini sok naik kana tangkal. Nah, dina waktu harita incuna anu ngalajamu eta tangkal eta lain si abahna. Si jalan euy. Eta teh si jalannya ngaliwat we pamuda. Eta berarti kita turun. Jam. Turun. Luasan dia. Pak aya naon. Jeung barek. Beurekeun celana jero. Oh, jadi celana jero budakna katinggali ku balagah we lamureunnan. Sukuna ku balagah we. Oh, nya sukuna ku balagah we lamureunnan teh. Paporan gancang eta budak atau langsung ke imah langsung. Wah, abi pugel bareng. Di mana ujang mana maling gitu. Di mana ujang pamer. Kisah dinu beunghar ngaliwat 5.000. Di mana ujang abi keur naik tangkal. Wah, dibere 5.000 itu kamu keur kieu PSBB kieu umurnya. Wah, isukan mah abang ujang cicing di imah. Naik teh ketahuan naik kalau Siga budak naik aja. Beulah teu make berenang, teu ditananya sarua da katingali ulah-ulalan kan. Ngaliwat teh nu mere kamari teh. Aya teh ngaliwat, kita turun sarua. budak 5.000. Oh 5.000. Ya pasti kolot gedenya 50.000 lah 500.000. Kita turun. Abah turun. Langsung alhamdulillah. Untung teh senyum syukur. Alhamdulillah, lagi bari 50.000 udah pikiran. Karena dibere nang Sabaran. Abah. Tah, Sabaran. 500. Hah? Nah 500 keur beri sila cukup. Ya beri bener. Boleh dah. Kabayang aki-aki. Aduh tara dia teh geuning. Tara manicure. Mana saya medikur gitu. Aya siang. Urang mau nanya. Aya. Oh di mana? Si Kang Tio kamar manicure kan itu. Wah, Kucingna. si teh menikah di kuku teh. Teh sarua eta gaya kukuan hiji. Emang berasal di band mana? Eta dihareup berasal nama kecakan kumaneso. Balik eta di keserieunya. Udah. Begini kumaha euy. Geus loba carita teh lah dongeng mah nya. Dia komo Kang Ibung gitu, Kang Ibing mah, Kang Ibing. Tapi legend teh ya geuningan di urang mah nya disebutna teh legend Sunda teh carita mah Kang Ibing. Nah naon deui? Sabar menit teh cari lah kene. Keur naon kitu? Bisi panjang teuing cenah. Bae panjang mah atuh sarua jeung urang panjang ge. Entah kitu di Biwir kumaha masih kana aya di toko kumaha di? aya sebenarnya urang teh. Aya. Kumaha tah? Anu lebih seru gitu lah urang. Yang membuat aku terpingkal-pingkal karena ceritamu. Ieu mah perlombaan. Di waktu dia yakin lomba gitunya. Tapi mau khusus jangan tunanetra. Anu tunanetra kan kumaha teu bisa ningali. Oh, bisa ningali. Kurang naon gitunya bisa ningali gitunya. Nah, eta mah khusus jangan tunanetra. Gitu. Lomba teh. Tiap negara teh kumaha lomba kampung. Tiap lembur gitu. Main di ayakeun teh di kolam renang. Di kolam renang dia renang. Jadi
si lombana teh anu tunata eta teh cicing di sisi kolam renang itu nantukeun anu luncat di apalagi kolam renang bener loncat indah loncat goreng aya bener saya tadi mana indah aya goreng tah anu luncat teh awewe atau lalaki kebenaran anu luncat teh di taranjang teu make naon da teu katinggali teh kumaha namanya kumaha terus kumaha kontestan kahiji cicing atau sisi kolam anu mimiti luncat teh lalaki kejebur apa lu awewe secep anu teh salah cek juri teh kedua kontestan kedua kudu apa gitu nya kudu apa eta teh awewe atau lalaki terus mah kejebur anu jatuh lalaki kejebur awewe salah deui atuh sama tapi datang api-api di kacamata make itu selalu cicing ngadog sisi kolam api teh terus kumaha muncul aku kahiji awewe kejebur awewe bener sih beneran bener mah tes deui muka dua bener muncul teh lalaki kejebur lalaki bisa kitu bener tolong beuneunan panas sarang sakali muncul awewe kejebur awewe muncul teh wah hebat ya boga aja halimun eta waduh keprau kabeh langsung sampeurkeun panitia ayo mau bohongan sekali mah tunangan teh tinggal teh bener gitu bisa ningali keke semua aki batu mah bisa nebak aki mah enggak bisa nebak cik si kumaha atuh cenah asep nyageteun ninggal ari pangdenge mas abdi teh buka kaluwihan tuhnya adil namanya itu pangeran boga kaluwihan pangdenge harna kumaha bisa ngabedakeun gitu awewe di lalaki nu muncat benteh misalna atuh acep kumaha upami istri anu muncat begitu gajleng sweet kejebur tah upami pamangkat anu muncat benteh oge ka kupingna begitu gajleng kejebur lamun awewe dah atong oh kamu terlaki sebol deh kabayang anu panjang anu pakai black mamba harus 1,5 cm pas tiluhur anu gelebak ih kamu ih jorok ih nggak boleh tapi nggak ada naon sih teh nggak sah itu ya nggak sakit